Bismillahirrahmanirrahim. As'alu nyuhunkeun kaula Allah ka Allah al-karima anu mulya ayyaj'ala kana muga ngajadikeun Allah zalika kana itu juz latif di luhur aya juz latif pahaza juzun latifun minhu eta bijil ti Allah walahu sareng karena Allah wa pihi sareng resep ka Allah wa ilaihi sareng balik ka Allah wa mujiban sareng ngajadikeun lantaran lil kurbi kana kadeheus wa zulfa tegesna kadeheus ladaihi mungguh Allah wa ayyuwaffiqo sareng muga maparin taufik Allah man kajalma waqafa anu ningalian jalma alaihi kana ieu sulamut taufik bil amali ku ngamalkeun bimuqtadahu kalawan panguduanana sulamut taufik summat taroki tuluy munggah jalma atanapi naik bit tawaddudi kalawan mikaresep bin nawafili kana pirang-pirang kasunatan liyahuza karena supaya menang jalma hubbahu kana cinta naka Allah wa walahu sareng ngurusna Allah hubbahu kana menang cinta ti Allah wa walahu sareng ngurusna Allah. Kangtos bakal aya benten-benten saulat salit gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu masih keneh muqaddimah. Musonib hartosna musonib anu ngarang kitab langkung tipayun anjeunanana ngaoskeun bismillah lajeng alhamdulillah lajeng sholawat salajengna anjeunana teh nyuhunkeun ka Allah wirehna anjeunna bade ngarang kana ieu kitab kalayan anu disebatkeun kitab Sulamut Taufik hartosna Sulamut Taufik taraje pitulung atanapi tangga pitulung nyuhungkeun ka Allah anjeunna teh as'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Allah anu mana Allah teh al-karima anu mulya naon nu disuhunkeun ku musonib teh ayyaj'ala kana yen muga ngajantenkeun Allah zalika kana ieu juz latif kahoyong musonib nyuhunkeun ka Allah ya Allah mugia dijantenkeun ieu juz latif kitu nya ayyaj'ala dzalika muga ngajantenkeun Allah dalika kana ieu juz latif minhu ti Allah wa walahu sareng karena Allah wa pihi sareng resep ka Allah
Mudah-mudahan ieu kitab teh anu elmuna pamarinti Allah kalayan abi ngarang kana ieu kitab teh karena Allah wapihi sarang abi teh karena resep ka Allah pikeun nyaketkeun diri pikeun madepkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala wa ilaihi jeung bakal balik ka Allah itunya. Jadi abi teh saur musonif ya Allah abi teh sing janten jalmi anu resep ka Allah sing janten jalmi anu bakal balik ka Allah wa mujiban lil kurbi sarang anu jantan lantaran lil kurbi kana kadeheus wazulpa tegesna kadeheus maksudna tegesna teh lapad kurbi sarang zulpa makna teh sami kurbi kadeheus wazulpa tegesna kadeheus kitu eta teh sami maknana benten lapad tapi hartosna sami seperti tai hayam non ti kotok tai melek gitunya ti kotok ti melek ti kotok tai hayam tai melek tai hayam keneh gitunya ben sarogan gitunya ti kotok ti melek jadi sami lil kurbi wazul pak ladaihi mungguhing Allah wa aywafiko sarang muga maparin taufik Allah man kajalma nah saatosna abdi nganggit ngarang kana ieu kitab mugi deui Allah teh maparinan taufik kajalma jalma anu mana waqafa alaihi anu ningalian kana ieu kitab sulam taufik didoakeun ku musonif ku ulama jumhur jalma anu ngaos kana ieu kitab Sulamut Taufik kalebet urang sadayana saur musonif ya Allah mugi Gusti maparinan taufik ka jalma anu ningalian anu ngaji anu maca kana ieu kitab Sulamut Taufik mudah-mudahan urang sadayana ku ningalina ku macana atanapi ku ngadangukeunana doa musonif diijabah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kenging taufik Allah Subhanahu wa taala bil amali ku ngamalkeunana itunya kumaha menang taufik teh jalma anu geus ningalian nu ngaji nu nguping kana ieu kitab teh bil amali mudah-mudahan ku Gusti teh dipaparinan taufik sing bisa ngamalkeunana bimuqtadahu kana sakumaha kakedahanana ieu sulam taufik saur dina sulam taufik ieu ulah tinggalkeun mangka sing bisa ngalaksanakeun saur dina sulam taufik ieu kudu ditinggalkeun mangka kudu bisa ninggalkeun saur dina kitab taufik ieu wajib ieu sunat ieu makruh ieu weunang urang sing tiasa ngajalankeunana sakumaha nu tos diuningakeun kamari gitunya janten mudah-mudahan urang kenging doa musonif urang kenging taufik Allah sehingga bisa ngamalkeun kana ieu kitab Sulamut Taufik salarasna mah upami di dalam mah ngaos mah teu kedah seueur kitab cekap kitab mah lamun dina fikih sapinah sulam tos we gitunya dina ilmu nahu cekap jurumiyah dina ilmu sorobna cekap saraf kailani sakitu munel gitunya munel da masalah kitab i'anatu tolibin kitab bajuri kitab al-um jeung kitab kalitu hanya mendukung gitunya mendukung niatan wungkul gitunya jadi nu pokona mendengar sapinah sulam sapinah
ngan ukur nyatan wungkul gitu nya, nyatan wungkul nu pokokna mah ieu we teu kada seueur da. Urang boga kitab Sapinah sareng boga kitab Sulamut Taufik kitu nya lajeng dikaji lajeng diamalkeun upami teh mah rek dakwah rek sakabaraha taun dakwah moal seep itunya moal seep kunyanak tina isina Sapinah sareng tina Sulamut Taufik moal seep moal kaseepkeun judul gitunya moal kaseepkeun bahan carita gitunya itu tina nyanak tina kitab Sapinah sareng Sulam oge gitunya ditambih ku alatna nahwu sareng sorof gitunya aja Sumataroki tuluy munggah naik jalma bitawaddudi kalawan mikaresep bin nawapili kana pirang-pirang kasunatan. Muga Gusti anu ningalian kana ieu kitab Sulamut Taufik saur musonib anjeunna teh sumataroki bitawaddudi anjeunna teh sing munggah sing naik atanapi atunan sing daek kitu nya bitawadudi kalawan mikaresep ka Gusti binawapili ku ngajalankeun pirang-pirang kasunatan nya. Jadi anu ningalian kana ieu kitab sajabina tingalaksanakeun anu wajibna saur musonib sing tiasa ngalaksanakeun kana pasunatan itunya naon margina liyahuza karena supaya menang eta jalma hubbahu kana dipika cintaku Allah wa walahu sareng pertulungan ti Allah. Jadi ulah ukur ngalaksanakeun anu wajibna wungkul sehingga kudu bisa ngalaksanakeun anu sunat. Lamun urang bisa ngalaksanakeun anu sunat insyaallah bakal ngarawat bakal menang hubbahu kakasih Allah wa walahu sareng pertulungan Allah. Janana cukup kun wajib ari nu wajib mah eta mah pokok sunat mah leuwihna lamun dina gaji mah itunya hok maneh teh digawe di dieu digaji ku kami 500.000 atanapi 5 juta sabulan tah eta mah nu 5 juta mah wajib da dina henteu dibayarna oge bakal balik pegawe teh itunya tak urang teh sing bisa ngayakeun langkungna atanapi disebatkeun bonus leuwihna tina gaji si anu teh digaji teh 5 juta dileuwihan sakapeung mah keur meuli rokokna tah sabungkuseun kan leuwih dipikaresep ku bawahan teh gitunya leuwih dipika cinta gitunya atanapi cacak katanana urang teh wajib nganapakahan anu janten bojo upami tuang sadinten sawengi 3 kali tak wajib eta mah 3 kali enjing pasi siang sareng pasosonten wajib eta mah dina mana teu dinapakahan oge bakal ngamek pamajikan teh gitunya non lohor teu mere sangu luncek baheula mah ceuk teu mere kejo gitunya salaki ngantep dengan apakahan gitunya tah eta mah wajib mana anu sunatna teh lohor dipangmeulikeun baso gitunya atanapi anjing-anjingna dipangmeulikeun bala-bala tah eta mah sunat eta mah sunat gitunya tah ku diberena bala-bala isuk-isuk di pasihan basona pasi siang mangka bakal lebih cinta anjeunna ka urang kanu janten caroge gitunya ari masalah di pasihan tuang mah eta mah sangu eta mah geus jadi kewajiban dina henteu ge dosa gitunya tah bala-bala baso mah tanapi cendol eta mah sunat pikeun ngadatangkeun leuwih cinta anjeunna ka urang gitunya leuwih cinta ka urang
itu baso nah gitu. Mangkal ngadangkak mangkal lamun urang di naon di bonusan mah pamajikan teh di bonusan ku bala-bala di bonusan ku baso mangka bakal selalu siap wae gitu nya di mana diperyogikeun le bade siang mangga bade malam mangga gitu nya tapi ngan ukur upami dipasihan pokona wungkul wasanggu wungkul bakal kewe saminggu sakali gitu gak ngeles gitu kata napi orang teh kan wajib nganapa kahantuangan una memang nya dina anggoeun tah upami nganapakahan anggoeun kanggo jalmi anu teu mampu kitu nya usahakeun sataun sakali ngagentos acup istri teh keur anu sedang genap sasih sakali kanggo anu kaya mah 3 sasih sakali pangmeserkeun acup teh eta teh bojo teh kitu nya tah eta mah wajib sataun sakali mah kitu urang teh urang mah saumpama abdi ya kalebetkeun jalma teu mampu tah sataun sakali mah wajib pamajikan dipangmeulikeun baju dina teu dipangmeulikeun dina poenan lebaran bakal ngadat bakal ngadat kitu nya tapi lamun dina poenan lebaran dipangmeulikeun anaon sayureun atawa napi nu sunat bakal leuwih cinta ka urangna gitu bakal leuwih cinta ka urang tah ieu oge urang kembali ka Allah upami urang ngalaksanakeun salat anu 5 waktu zakat puasa munggah haji eta mah geus jadi kewajiban kitu nya kewajiban dina teu salatna ge bakal disiksa dina henteu zakat teu puasana oge urang teh bakal disiksa tapi lamun urang bisa ngalaksanakeun pasunatan insya Allah bakal datang kanyaahna Allah cintana Allah sareng pitulungna Allah gitu nya jadi saur musonib ngadoakeun ka urang sadaya mudah-mudahan saurna sing tiasa ngamalkeun kana ieu kitab kana sakumaha kakuduanana malihan mah sing tiasa pisan jalmi anu ningalian kana ieu kitab teh sing bisa ngalaksanakeun mang pirang-pirang kasunatan supaya kenging kakasaun kacinta ti Allah sareng pitulung ti Allah. Shadaqallahul adzim.